Di hiji kampung aya 3 eci-eci anu kacida rempong. Namina nyaeta Ceu Mamar, Ceu Siti, jeung Ceu Eni. Hiji mangsa, imahna Ceu Mamar teh kamalingan. Tuluy waktu di warung Mang Rohman, manehna riweuh nyariho ka eci-eci nu lain. Hei, ece-ece, dua, aya maling penting di imah. Naon? Maling, mau kecil daling lain. Ngapain Ceu Siti? Maling, lain galing. Hah? Beling, tadi atuh bisa pincang. Beling aku mau Ceu Siti we. Rapi-rapi. Enon. Mante aya ucing, kunaon ucing? Ah iya dari hiji dari maling Mang Rahman, lain ucing. Maling. Alhamdulillah, ekstra oge aya nama. Astagfirullahaladzim. Iya pokoknya nama dangukeun ucap ya. Tadi penting aya maling ka imah abdi. Nu bener kenalan. Aslina Ceu Siti. Tuh. Aya naon teh Cece? Saharieuh. Iya Mang Usman, penting tadi aya maling ka imah abdi. Anehna teh lain maling TV jeung kulkas. Manehna kalau maling barang-barang anu meunang meuli di warung Mang Rahman. Nah, hanya aneh maling teh. Heueuh nya, malingna belet sebenarnya. Maling yang banyakan dieuna dogan duit. Heueuh meureun boke malingna. Aya naon ieu teh ninggalan nyuweuh. Maling sih yang maling. Masa aya malingna naon atuh ditolong jang barang. Heula atuh Ceu, hiji-hiji nanya teh ka sahamti. Iya atuh malingna di mana? Di masaha mangga. Sok mangga jelaskeun. Kan kieu amalin teh abdi tanda kalau Mang Rahman. Maka teh langsung dipake ke pangawasan. Ari tadi disebut teh geus eueuh FTKP teh. Pantesan tadi perintah aya nu keketrong di harapan imah ibu teh dipalak badannya. Ayeuna mah urang ka imah Pak RT urang bejakeun. Ceu Eni jeung Mang Usman jeung Mang Rohman tuluy indit ka imah Pak RT. Geus di imah Pak RT maranehna ngalaporkeun kumaha carita. Naon atuh ieu teh? Ieu teh kok mangga kalau beula. Memang Pak RT. Kok mangga calik? Ya, udah ini. Iya berarti. Ieu teh rame-rame kieu. Singkat cerita. Dih, Siti mah watir-watir teuingana. Terus kumaha Pak RT misalkan bisa newak malingna? Tah ayeuna mah urang teangan solusina. Asi, tah si mah meunah lagi jeung dijieunkeun sambeut. Senawada, mantep urang mah. Kumaha cenah Mang Usman mah batur ngomong solusi malah kena tarasi. Naon kumaha? Sudah boga solusina. Kumaha kieu we atuh urang masang perangkap. Maksudna? Kieu we atuh Ceu Mamar nyiapkeun barangna nu alus. Engke bakal datang tah si maling teh. Urang tewak we malingna bareng-bareng. Tah bener berarti ke penting orang kumpul di imah Ceu Mamar. Belah asal ayakeun kue jeung susu dengkau anu rasa coklat. Heuglas siap ari kue mah apanan urang mah orang kaya. Tempo atuh emasna oge loba jiga Mira Hayati. Abdi mah moal tiasa ngabantos newak malingna kumargi. Ulah Pak RT moal tiasa newak maling. Karena aya keperluan rapat di desa. Upami malingna katewak, bawa sana ka imah abdi. Siap. Ece-ece rempong sareng Mang Usman jeung Mang Rohman teh tuluy baralik ka imahna sewang-sewangan. Ceu Mamar oge buru-buru nyiapkeun barang jang mancing si maling teh.
Sukna ece rempong tuh siap angkat ka imahna cemamar. Ti jam 8 isuk maranehna tos kumpul bari ngarumpi. Duh yang kacai antar yuk Cisiti. Manumbutan wayak ieu hayang kacai. Hayu atuh. Wah itu malingna. Cece tinggal itu tuh satu di tukang. Mana tukang ngagali? Ke aya oge. Iya lain tukang ngagali. Tinggal itu aya jelema. Hayu urang geroan. Cek mama jeung Mang Usman hayu dari geroan. Ce Siti jeung Ce Eni henteu jadi kacaina. Maranehna Cece di tukang imah aya jelema. Bawa eta malingna. Atuh urang tewak tapi lalaunan. Hanya acak-cake segan we nu gede tin kamari bari Ce rempong tuluy nyemperkeun jelema anu aya di tukang imah lalaunan. kan kedap di mah kena acak-cak di lempara. Apanan teuing geuwat urang bawa ke PRT. Ieu mah lain tukang maling ceu abdi mah. Sok tukang pau ke. Ece rempong tuluy mawa eta maling ka imah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, punten. Assalamualaikum. Padahal mah maling teh Mang Rohman ditilik cing dibere sabaraha pertanyaan. Hasilna teh aya pisan bukti anu nunjukkeun yen Mang Rohman teh anu geus maok barang-barangna cemam. Orang yang mau di Mang Rohman. Mun mah tara meuli tara jadi oge deui. Heueuh nya meuni sarua pisan. Kan sarua nomborna sabaraha cirina aya naon? Nomor 8, sendalna warna hideung, tulisanna warna beureum jeung bodas. Coba buka Mang Usman. Lain dari menu abi. Ayo buru buka. Nah. Tuh pan bener sendal nomor 8 warna hideung tulisanna bodas jeung beureum. Ternyata Usman teh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun kami abdi sebagai pemeran Mang Usman. Wastapun nama kita sebagai peran Pak RT. Wastapun nama Agus Siti Rahmadani sebagai Siti. Pasapun kami abdi Siti Jemaila sebagai Cemawati. Wastapun nama Agus